Kebeneran kurang sepi, kurang ngobrol itu masih ya. Iya, kalau kan kurang, mudah-mudahan ngobrol orang ayam mangklat barokahna. Amin. Pada dasarnya manusia diciptakan kalau teh tinu satetes cahina. Nah, dinu satetes cahina aya didinya nyampurnakeun. Seperti misalkan dinu hajat 4 bulan, 7 bulan. Tata ya perbedaan. Lamun hajat 4 bulan, misalkan anu hamil gitu, hamil. Hajat 4 bulan teh nyaeta hajat awal ruh diasupkeun kanu wujud si utun inji ari urang Sunda menyebut teh. Dirinya budak mimiti boga rasa. Lamun ditungna dinu 4 bulan, 4 poe, 4 jam. 4 tambah 4 8 tambah 4 12 maksudnya 12 sih dijeng 2 teh tilu itikat ucap lampah. Dirinya suatu ngiji geus bisa ngarasakeun lapar haus naon anu di ibuna diucapkeun eta situ ngiji ngupi. Mata ka ibu-ibu hamil khususnya 4 bulan kapayu kudu hati-hati. Bagi urang diciptakeun turunan anu soleh sareng soleha. Teruskeun sholawat. Nah, insya Allah budak bakal resep nikah cinta sholawat. Terus hajat 7 bulan. 7 bulan teh 7 bulan 7 poe 7 jam. 7 tambah 7 14 tambah 7 20 hiji 2 jeung hiji tilu titika ucap lampah kene 12 ka 20 hiji teh aya 8 hamalan derajat manusia anu sampurna makomah mahmudah derajat anu pangalusna keur manusia anu soleh. Naon tujuanana hajat 7 bulan supaya gumelarna kalam dunya eta murang kali ya itu ka dewasa ngagaduhan jiwa sosial eta dina hajat 17 sok 7 rupa eta teh diayakeun sagalida aya hujab 7 rupa coet leutik 7 rupa 7 supaya hirupna jagana geus kahiji jeung masyarakat berbaur jeung masyarakat teh ngaboga jiwa gotong royong sauyuna. Akhirna budak gumelar kalam punya diatik ibu ramana dia sinanya kadirina sina apa ka Gusti siang ngungi ibu ngurus ke kompolan kayak bogo tarang ngaras dugi ka pules nuju bogo kagugah ke nangis dan ngompo nuju mah liren heula nah menjadi ini budak dewasa dirinya timbul pertanyaan kurang lebih jelas dirinya aya hakna Allah hakna Rasul hakna ada hakna Allah awas hakna Rasul nu awas hakna ada nu diawaskeun. Iya. Gumelar we tah budak teh. Eta pami anu sok aya geuning hajat 40 poe misalkan orok sok aya ning pas lahir geuning. Eta ngahijikeun 4 perkara beda jeung 40 poe matang puluh mah misalkeun 4 perkara anu disebut ku sepuh kapur mah 4 kalimat pancar diatur ku 2
lanjut kedua di bubrek manusia kalamnya. Kurang ceritakan, kurang bahas mudah sedih supaya teh hese ngawincingna misahkeun anak orang bagi dua. Jelema jeung manusia teh beda pada dasarnya. Naon ari jelema? Jelema mah julna jelema, julna dajal, hirupna ngariweuhkeun. Contohna ngalahuntung di enteng, mitnah batur, ngabuka aib batur, cekcok wae jeung batur, mau di dunia mung tenang mung ada. Eta jelema. Ayeuna manusia sahari manusia teh manunggalna wujud jeung rasa na diriksa aya nu maha kawasa, hirupna istiqomah handap asor DPDP. Eta manusia tinggal nanya we urang ka diri urang, apakah urang teh manusia apakah jelema. Teangan diri supaya kaharti, supaya ngarti saha diri anjing asal di mana saha urang rek balik ke mana urang. Tahu dia kan wujud urang saha urang asal di mana urang rek ke mana urang. Lamun urang geus natra geus afal kaderina, insyaallah apal ka Gustina malah nayapan kalimatna man aropa nafsahu faqad aropa rubahan. Jadi teangan diri heula geus apal ka dirina, apal ka Gustina, hirupna merasa bodoh, lain bodoh kata toloyo. Jadinya mah sabab kuku la haula wala quwata illa billah. Tu bisa nanaon manusia mah teu daya utar, teu daya teu upaya musik malikeun teh ku Allah Subhanahu wa taala. Moal aya nu sombong tadi lemah kade mun apal kadinya. Sudah kabeh oge titipan tombol ning harta banda jabatan bakat tahu pamajikan budak dan sebagainya. Roh wae aya dina wujud urang. Waktosna dicanak-dicanak. Naon udah disombongkeun. Jadi kunci hirup lain milari nu lain tapi milari diri heula. Saha urang teh asal ti mana rek ka mana. Teh urang sebenarnya urang lain benerna urang benerna urang. Apa tadinya benar tadi itu nanti mau sombong mau riah mau utuh mau takap isi tesati kupuna manusia bukan naon manusia